suasana di lembur kuring. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ya orang nginjem motor. Motor ndek mana? Arek biasalah cari angin. Cari angin. Iya nya itu pagawean kumaha can beres. Gampang ge orang terus meuli terus nyari angin be urang. Oh, geus. Nginjem motor. Mana kuncina? Kunci. Punya ya. Emang make ieu kuncina? Heeh, make eta. Ababina dia mah gua motor make kunci make ieu. Iya tuh pang nu maling. Bana. Kunaon teh hirup-hirup ieu motor ya? Ari ada bana ka mana deh? Hai aing. Oi. Oh iya. Kumaha hirup bana ge eueuh. Dia mah kababina nginjeman motor ka aing doang kieu. Atuh eueuh deui adatna. Dia kababina dia mah hirupna mentang-mentang aing doang kieu. Diseruakeun motor nang doang kieu dia. Atuh kan beradaptasi motor ge jeung jelmana meureun. Aing dia mah keur kababina Menyesuaikan. atuh kaje menyesuaikan perilaku aing nginjeman motor kieu. Dia ban eueuh tah ban eueuh saduana eueuh dia ban eueuh komo sapion mah sapion eueuh dia geus kieu aing coba nu saja nyeman Oh deui eta bege urang. oi